Lah aing sare deui lah. Aduh jam sabaraha ieu teh? Asep carana angki alam dunia teh. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Buhara pekil aing udang sare teh. Pah, udang bang seberang yeuh. Molor we jeung molor. Udang. Udang. Udang goblok. Teu udang wae kudu kumaha tuh ieu teh? Bak kudu nyareat wae mah. Pah, teu beunang. Geus udang teh, Pak. Udang atuh, Pak. Udang. Nah, sare wae. Udang. Ekin kopi moal. Wah. Hah? Wah, sing bener. Lain aya naon ieu teh? Budak ieu teh kamana? Da papa sore yang riweuh yang kukudaan, budak we jadi eueuh. Kumaha ieu teh? Antep lah. Teh da Asep, Pak. Teangeunlah budak ya. Bung dicarek lah. Mending udah lah sok semangat sih. Lalius kitu. Si semangat atuh ngomong teh. Cik bunda asa hayang kumarasan apa? Eueuhan, dik lah budak tangan heula mun moal usaha atuh, usaha mah. Mung lah. Tas lawan diputing, bade leuleus teuing. Hah? Papa teh. Penting guna ronde. Ya Allah, papa mah di bawah juga begol caung ngacidog berber usik. Anger we. Meski di bawah, danger papa nulisna mah. Lah, papa mah tuh kumaha awas ke mun hayang kukudahan di mah dibere meskipun papa di atas ke moal bedong ke malah bungan negara ripuh kitu hirup teh. Malah ya teu walak aya kitu aing malah. Sok anu tengah budak ngomong sarapan guru. Jangan budak kala bunda mah ieu. Hasu-hasbit yang ngopi heula kudu heula. Usik atuh nya tidak gue tangan budak. Lah aing mah Gusti tangan budak tangan lah. Aing mah. Yang di mana hirup teh? Hirup lin hirup keneh. Ke. Yuk imah kamar terlarang kita mau ulah kadinya. Bawa budak teh. Pak tangan bawa ka balong. Bae ka balong ge. Gusti eta teh menang sahese urang menang di atas, Pak. Bae nya deui lah. Yap, ayeuna. Ulah. Budak teh euy diakan ku ya. Tapi di mana tuh? Ribu si ayam aing malah. Aduh, jam sabaraha ieu teh? Asep carana angki alam dunia teh. Gua si emak neangan euy. Kudu balik ieu mah. Si neangan. Goyang Pak. Goyang. Si bunda gararaning jeung si bapak keur naraon euy. Mana? Astagfirullah eta kolot aing keur naraon.
asa gawe pisan. Hei, keur naon ieu teh? Asa gawe pisan. Budak haram jadah karek balik ya. Ku aing 8 bulan di ngajurukeun. Di mana sia weh karek balik? Urang teh penting teh kieu mah. Di sopan ngomong teh nya ka urang. Diuk geura diuk meh betah diuk. Mumpung keur Diuk mah diuk. emosi lila mah. Mike bersih heula di dapur. Awas ke mun penting aya balik. Ngaganggu eta sebentar mah. Da atom mah da penting teh. Geus lah. Aya mah geger heula. Ka mana jalan itu jalan tah, Pak? Jalan ka mana ieu jalan? Tah kadinya tah kana tangan. Poho hampura. Aduh aing mah teh asa karasal kieu di imah gegaraning. Pak aing rek ulin nya. Wajib lah sareng. Lah aing sareng deui lah. Cara pe kieu euy jadi geus boga budak pamajikan euy kudu paraban. Ya Allah eta bugang molor we jeung molor pagawean teh. Pah, bangun atuh, udah siang ini teh. Pah, tong molor deui. Usaha ka itu. Ah, hambung lah. Lulus aing mah. Astagfirullah. Semang kami teh yang ngeunana hungkul Pah. Usaha ya tuh bibi naon dari podi teh ngakut pare. Moal malah. Nirisan tah, Pak. Arek ngomik. Moal. Pas apeun ngomik Bapak. Cenah sak ngomik Papa bareto. Lah nyadeng baik ku bunda we lah ngarapare mah demi papa jeung si budak jadahan tadi tuh nu teu balik-balik. Geus lah. Aduh anjing iri. Da aing mah boga salah kitu tangan dulan. Pagi teh monok we jeung monok. Manya yeuh urang keur gawe kieu kudu mawan pare buburu. Aduh aing mah pusing kena jalan ge pusing aing mah jangar unggal poe ka sawah. Waktu puting, papa di atas ya. Aing mah emosi ka dirina ge. Awas mun ke meta jatah mah diberek ku dewek mah. Tuh man. Gusti ya. Aing para rusing di imah. Salaki ngajodoh gua, ya kamu singgun cicing. Imah geus pusing kalah. Tanam hangke pusing. Duh. Mun teu inget ka budak mah euy. Teu hayang urang bubur wae. Boga salaki di imah. Ah, ieu kudu kumaha mah mana? Manya aing mau pare. Di dasar kieu. Imah kudu di bismillah heula. Da berat meureun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna mah kaangkat. Isti berero baik. Allahu Akbar. Gusti nu agung. Bismillah. Urang teh da ieu teh awe we. Ieu kumaha mun urang jarak di kabeh. Teu kabayang meureun. Main we di atas. Halo. Jumalin heureuy aslina ieu mah. Alhamdulillah. Kemah urang mah teu daek main di atas. Keun bae bae salaki ieu. Cenah main di atas. Allahu Akbar. Teka pusing. Hayo we teka pusingkeun. Tadi labu. Ayeuna sia. Ayeuna naon di? Aing mah. Ieu mah kudu tabat ka Gusti geus kieu mah. Ieu kumaha dengan nangtungkeun? Demi sesuap nasi tapi aku akan terus berjuang. Aduh. Awas mun leubuh deui. Aku doek mah. Nyedog. Menusik deui. Sing aman. Si bisa diajak kompromi ya. Gerayeun nanti. Tenang. Tenang. Aman. Aduh. Bismillah. Demi sesuap nasi. Mana sih lah teh?
Kita ada lagi ya. Kote berang gitu. Anjing berat kalau wakbar Gusti. Oke, kalau murduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan alam. Allahu Akbar. Demi si Ujang di bumi sareng si AA. Ya nyingeun nah teu rek gawe. Moal kayak jeung moal. Mun deka meureun moal kaparapan budak teh. Di imah. Makan ge Januari. Iku mah. Karalai kieu ieu teh. Segala ti emosieun we hungkul. Halo. Gawe tekan. Boy. Halo. Alhamdulillah. Be, nya yo. Barang di dia. Kayak duit nama. Kita motor ka dieu teh. Katanya putar popot teuing. Bila budaya Gusti Agung baik buka budak deui teh. Hiji kitu ka urus aing. Si bapana da hoyong nyieun wae ngapenting usaha henteu. Musingkeun aja musingkeun. Murid teh balik ya teh. Kunaon? Lulus teuing. Hah? Papa teh. Lulus Pak, eta Aye. Kan? anjing deh aing mah. Baik pada ciri ge goblok. Tapi ka mana bieu? Iya. Ieu tuh balik anjing lah. Kajiri. Tuh 2 3. Gusti ya. Aing paharusi. Ieu mah. Salah kita jodoh gua. Saya tahu sih Gusti sih.